Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kini hadir seperganja kami Minangka, keluarga besar dari The Beast of Music tentunya yang asik Yudan Putra mempersembahkan suatu atraksi sesingaan dan juga dilanjut dengan Walingser bersama kami keluarga besar dari The Beast of Music tentunya yang asik New Nada Putra. Yeah. Oh. Badminton seni jadi tradisi warisan tidini aki digarap putra putri sewesiwi
di kulon untuk karebo di wetan tong karo beda kuring bade aliburan rek garap budak sulatan angkat naik tutunggangan di kendangan di kawihan di arah saja kalau kira sukan-sukan mugia keselamatan amin ya robbal alamin Sampurasunun aturan wilujeng tepang kanggo urang Sukatani leres Sukatani alhamdulillah sing kuring sapara kanca di asmana Nyunada Putra anu pangligihanana aya di Cibarengkok Binong Subah. Alhamdulillah kiwari parantos tiasa nohonan pangangkir pangulemna Bapak kali Ibu Hajat di nararaga Walimatul Hitan Putra kakasihna. Hapunten atuh kitu nyekel utamina ka Bapak Hajat kali kasabudereunana ieu masyarakat Sukatadi. Bok pilih nasim kuring sapala kanca dina ngagelar ieu acara seueur kalepatan, seueur kahilapan, seueur pisan kakiranganana hapunten. Mohon dak abdi sapara kanca ge sami manusia anu teu luput tina kasalahan jeung alpa. Atuh haturan ka Bapak kali Ibu Hajat, pun kasep istri apa banget? Oh istri, oh lembut temenok, gelis, bagja teuing anjeun dina dinten ieu, bade dihitan diria-ria ku ibu sareng bapak hidup. Sareatna anjeun terek dihita, hakikatna anjeun teh dek diislamkeun, pikeun nyumponan syarat syariat Islam. Nuturkeun galur ti para rasul, napak lacak para ulama. Saurna apan sahna ibadah tadi syariat Islam teh kudu dihitan antara sunat heula. Hakikatna mah ibu ramah hidup teh bade biceun gegeuleuh nu aya di diri anjeun. Dek nyingkirkeun bibit ruruji panyakit nu aya dina diri. Nya sing diganti ku jag-jag warikas waluya sapapanjangna. Gelis mudah-mudahan ti kawin ayeuna santos kitaan anjeun sing mulus rahayu lawan salamet. Cing pait getih pahang tulang ulang papagih jeung pamali ulah papendak jeung cilaka. Saestuna sing ginulur karahayuan jar kawilujeng papaosna. Gelis saupamina anjeun mungkin tos dewasa ulah poho kajasa indung bager ulah poho kajasa bapak margi indung teh tunggu rahayu bapak teh tangga raja. Lamun anjeun diparekeun sakola suk sing junun sing jucuk sing katapi sing gautal cita-cita tah santosna anjeun jadi jumeneng jadi jalma anu berhasil kade poho ka indung bapak gelis sing bisa ngangkat derajat tu jadi indung oke ngajaga martabat di bawah nu jadi bapak cinakna anjeun cing jadi jalma guna keur bangsa agama jeung nagara. Tegasna cek agama anjeun cing jadi jalma solehah anu ngabakti ka Ibu Rama ngabdi ka Gusti haat ka sasama ya kitu diuwa mah atuh kanggo ka Ibu Hajat Bapak Hajat bok pilih aya keneh kahoyong cita-cita santos na hajat ieu. Mudah-mudahan cita-cita jeung kahoyongna sing ega laksana aya pangomulu agung pangijabah nu kawasa. Amin. Allah ya rabbal alamin. Nah, bung sakitu we di uwa mah. Warek seueur saur mangka geus panas. Neng, sok satu acana naik anjeun sungkeman ka ibu beuneu. Suhunkeun doa restu ti ibu sareng dirapa. Supaya anjeun aya dina kasalemetan. Ti kawin ayeuna angkat duwi ka pindah ka bumi.
Sok tos kaki Kristul ngalih ke bapak bager ke bapak salim ke bapak. Alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran. Santosna anjeun sok ka dieu tuh. Balbobok jan rahayu jalan kai selamat. Balbobok jalan rahayu jalan kai selamat. Dijorong kurestuin dijajakan doa bapa ceduk waktu nurahayu Datang mangkana ayeuna. Ak Johan mangga dilanjut.